Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Meisya Putri Fujining Tia Santosa di kelas 12 MIPA 2. Imah abdi di Perumahan Bumi Sindang Asri Blok P1 nomor 44 RT 02 RW 10 Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Abdi anak pertama atau anak sulung ti opat bersaudara. Abdi sakola di SMAN hiji Cibarusah kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade nerangkeun atawa ngajelaskeun topik ngeunaan biantara. Biantara nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Rupa-rupa biantara aya genep, nyaeta biantara bubuka acara, biantara pangarahan, biantara laporan, biantara peresmian, biantara sambutan, jeung biantara pertanggungjawaban. Dina nulis biantara kedah aya syarat-syaratna. Syarat-syarat nulis biantara aya 2. Nu pertama, bahasa kudu gampang kaharti ku balarea atau komunikatif. Nu kadua, bahasa kedah sopan, handap asor. Struktur biantara aya 3. Nu pertama bubuka, nu kadua eusi, nu katilu panutup. Dina bubuka biantara aya 4 bagian. Nu pertama salam pembuka, nu kadua pangbagea, nu katilu ucapan syukur, jeung nu terakhir tujuan biantara. Dina eusi kudu luyu jeung kudu sesuai dengan acaranya. Dina panutup aya 4 struktur atau 4 bagian. Nu pertama pangharapan atau harapan, nu kadua panghampura atau permintaan maaf, nu katilu panghatur nuhun atau terima kasih, jeung nu terakhir salam penutup. Sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun atas perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.